Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar icarios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Atuh nuju saraumna mugia dipasihan kegiatan sareng diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci amin. Masih nyarioskeun orai bedul macok mangkonodnya ye karya Bapak Usep Romli. Dinten ayeuna teh bagian ka-2 nya anu judulna ngelehkeun begal. Kumaha atuh cariosanana mangga urang kawitan. Aki madhalil kolot cangker kituna wanian urang pasisian Limbangan Garut pakasabanana salianti tani dagang kere belut menangala sorangan menang mosong atawa menang ngobor kituna dikere ku sorangan deui mimitina nurihan ngumbah nepi ka moe tara nitah ka batur ngan nyambaraan meureun nun teu teh ieu mah kabagean pamajikan nana. Pamajikan nana nini ihot ruruntuk tukang olah lantaran kere belut buatan Ki Madhalil pelem liwat ti pelem karasa uyah gulana kaambe sengit katuncar padasna kituna kajojo ka mana kamas hurna lain bae ti wewengkon Limbangan jeung dayeuh Garut tapi parat nepi ka Bandung. Atuh sabulan sakali teh Ki Madhalil sok wae ngahajakeun indit ka Bandung kituna rek ngirimkeun kere belut ka langgananna nu matuh disagigireun ngajual sabiasa cenah di pasar atawa di sapaparat jalan. Lalampahan ti Limbangan ka Bandung zaman harita teh tahun 1820 masih keneh werit pisan kudu nikreuh heula lempang ka Nagreg nya tidinya mah karek bisa numpak kareta api nya kacatur dina hiji waktu Ki Madhalil iyang ka Bandung indit ti lemburna Janari kundang obor nanggung dagangan kituna tepoho bawa bekel timbel sagede tikelan tuur kolot jeung deungeuna sapuratina nya wanci hanet moyan nepi ka halte Nagreg kituna nungguan sawatara lila gurudag kareta api langsam ti Cibatu datang harita guragiru Ki Madhalil naek. Nya palalohor samet datang kanu dituju Ki Madhalil turun di halte Cikudapateuh muru warung pangrereban kituna ngadon reureuh heula isukna mah cenah can ingkah dagangan payu manten saseak lain bobohongan saku kampret Ki Madhalil merekis ku duit guragiru manehna beberes teu nolih bae nu kukulutus mah anu teu kabagean meuli kere belut muhun nya juragan belut. Rengse balanja keur oleh-oleh ka urang lembur Ki Madhalil geus jago deui geus jogo di halte
nungguan kareta api kawentan sabot kareta canjol teu eureun wae manehna nyengetan gula batu kadaharan karesepna ti baheula nyegetan gula batu kadaharan karesepna ti baheula barang songhok kana kareta Kimad Halil ngagentak gula batu blus bae diasupkeun kana saku kampret rigidig muru ka direksi kituna paboro-boro jeung anu sejen. Hampir asar cunduk ka nagreg wayah kitu mah cenah lebah dinya geus simpe pisan keur mah nagreg lembur leutik pangeusina corengcang ancal-ancalan turug-turug kabejakeun cenah jadi sayang begal anu nyaraba langka nu wani tuluy lumampah umpamana mah kabeneran lebah dinya geus rada burit kajeun milu mondok bae di gardu ronda. Tapi Kimad Halil mah teu kitu manehna tigin rek balik wae ka lembur. Hayang gerak-gerak nepi sono kanini ihot meureun. Tapi barang lempang senang Kimad Halil ngarinting udud pahpir ipis bakona bako warning karek udud rengse nya kituna mah can dikenyot jeung jan diseungeut ti jero rungkun sisi jalan ti garajeleng jalma opatan kituna diwaju sarua hideung diiket barang bang semplak ngabar bedog panjang harerang pisan gugurilapan katojo ku cahaya panon poe paso sore. Oi, hayang hirup, hayang paeh maneh teh euy. Ceukna saurang nyentak ku congo bedogna ditompokeun kana beungeut Kimad Halil. Kantenan hayang hirup juragan. Cek Kimad Halil najan gemper, najan reuas kituna teu nembongkeun semu neger-negerkeun bae maneh. Lamun kitu mah hartina euy lebar keneh ku nyawa sia kadiekeun kabeh bobogohan sia teh bobogaan maneh kadiekeun duit barang perhiasan naon wae nu kumaneh dibawa ka dieu cek begal nyentak deui nu tiluan ting puncereng kituna ngagigimbir artos mah aya salit barang jeung perhiasan mah duh da teu gaduh abi mah cek Mad Halil kituna geus kumpul pangacian. Sok ka dieu tuh duit wongkol oge dapon aya lah. Ke heula atuh sarantosnya ya kapameng hayang udud. Tadi duh meneh parait kieu sungut teh. Maklum nukur puasa yeuh buka puasa pararait sungut euy. Kimad Halil ngadu ngodok saku kituna nyokot gandawesi jeung batu panekerna sakalian cetes di ketrekeun teu daek hurung kituna teu ngaburinyai bunyai acan. Sangkilang kaul garing nah atuh mbet kieu batu panekerna apan alus. Henteu kolohkor kieu Kimad Halil ngagarandeng kituna nitenan gandawesi ngome-ngome lum-lum jeung ngecerekeun batu paneker begal mah taki-taki pada ngarawaskeun. Kituna kanyahoan ku Kimad Halil horeng nu disangka batu paneker teh geuningan gula batu kituna salah nyokot abong sarua ditundana dina saku kampret.
Batu paneker haram jadah sia. Sugan teh kudu diramus ku aing ya. Cek Ki Mad Halil keheul kituna. Atuh teu anta parah deui. Balawak gula batu teh nu disebut jeung nu disangka paneker teh dihuapkeun turuk-tuk 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 teruy digares. Tah kieu yeuh ngeunah karasana. Batan teh hurung mah yeuh nyapekeun wungkul sia teh. Hakan ku aing cek Ki Mad Halil deui bari am ngahuapkeun deui gula batu sesana. Begal nu teu kira reuwaseun ningali polah Ki Mad Halil. Lolo eta euy. Aneh euy, batu paneker teh digayem. Wah. Lain jalma samanea euy. Lain jalma sewea samanea. Hayu gancang kabur euy eta mah jurig jiga nama jurig. Cek anu saurang ngagorowok kituna. Ari Ki Mad Halil mah selireutik ngadenge kitu teh. Ontong we aing teh pinter. Disangka nama aing gagahnya bisa ngeramus sote yeuh batu paneker. Padahal nu digayem mah ku aing gula batu. Heuheuy deudeuh. Dasar rampok atah adol. Manehna ngagarandang kituna teu ngucapkeun teu poho ngucapkeun syukur ka Gusti Allah. Rehna geus ditangtayungan tina pangrogahala jalema jahat. Nya ngagayuh ka Isa, Ki Mad Halil datang ka lembur dibagiakeun ku Nini Ihot. Kituna ku anak-anakna jeung ku incu-incuna diguar oleh-olehna. Ditanggap lalakon boh lalakon di perjalanan kituna disetengahin ngambah karamean di dayeuh Bandung. Nya akhirna mah capek-capek ge kapaksa Ki Mad Halil ngagorah madar pangalamanna nyaba dagang belut ka Bandung. Tapi ari pangalaman dipegat begal mah diliwat cenah sieun jadi matak. Bisi ngabalukarkeun pegat jalan kasab. Cenah mun didongengkeun mah didongengkankeun malah kumaha pasti Nini Ihot bakal nyaram mun dagang ka Bandung. Gitu cenanya mohon ngelekeun begal teh mohon. Urang lajengkeun deui nya. Nu ayeuna mah judulna Maung Sirkus. Kumaha atuh ieu cariosanana? Mangga urang kawitan. Balik nagihan Mang Ibro lempang. Kituna tenangan beuteng lapar suku lesu pipikiran ramijud. Bingung ku nu baroga hutang ari tempo nganjuk bareto mah meni paboro-boro usum naur bet ting laletem wae. Jol itu can boga jol ieu can gaduh. Ceuk saurang can nyampak ceuk saurang sejena parantos heula sarantos. Mangkaning lain deket atuh di wewengkon. Kituna dijolok pisan ngaliwatan leuweung jeung pasir sagala rupa. Ya kumaha peta ringges kieu teh cek Mang Ibro tungkul milang lengkah leungeun digadongkeun kaneron disalindangkeun ari payung sieum hideung ciri mandiri tukang kiridit dikaitkeun bae dina tak-tak. Ya kumaha yeuh pamajikan teh ngambek yeuh
duit teu meunang samenyon-menyon acan. Sedeng pejit sakieu purilitna duh. Ketang boga duit yeuh. Cumah boga duit ge moal bisa dipake tumbal lapar di tengah pileuweungan kieu. Di mana teuing make aya warung deket-deket rengse nyorang jalan satapak nu beueus ku tur becek. Balas kahieuman salawasna beras katagalan. Tegal eurih upluk aplak di tengahna pating rungkunuk dapuran ka nyere kituna. Paselang jeung hari kukun. Lah, meni panas kieu nya, meni ngabelatrak kieu panas teh. Ceuk Mang Ibro gap kana payung. Bari ngulutruk harita barang rai pisan dibuka teka nyahoan ujug-ujug aya wae ngagaur ngajeleng. Maung lodaya kituna sagede anak kuda megat jajalaneun. Depong calawak sayaga rek ngarontok. Puguh wae Mang Ibro kituna meni ngayek-yek. Kasima liwat ti kasima kabur pangacian nyaan harita. Jajantung ratug bujur ngarempod. Gado noroktor tuur nyorocod leungeun ngelaper. Kituna ti paparaket muntang payung nucan kaburu tulus muka. Tolong oi. Sora Mang Ibro nyalek dina kedalna oge nusaha atuh rek nulungan. Batan sakitu hara-haraeunana. Sora mau ngageram suku kakaut ngoetan taneuh. Terus awahan tapi ukur agog-agogan maung teh kawas wae nu ham-ham. Rek ngarontok Mang Ibro nunggeus teu wala kaya. Muhun Mang Ibro cenanya. Satengahing gemper jeung diselang seling dikersakeun Mang Ibro teh rada terbuka akal nyoba-nyoba nagarkeun diri prak babacaan sabisa-bisa maca Yasin maca ayat kursi sholawat pupujian jeung sagala rupa jampe pamake nu kabenaran inget. Biwir Mang Ibro kunyam-kunyem sabulang bentor panonna mah teu lepas mencrong kana paripolah maung. Mun leungeun Mang Ibro jeung payung nu dicekelna usik ka kenca maung teh milu usik ka kenca usik ka tuhu milu maung ge kaka tuhu. Si Astahiyam teh euy paureun meureun nya ku seseukeut payung maung teh. Nah mana teu kebat ngokos aing oge meureun. Wawanen Mang Ibro bijil saeutik-saeutik. Cing urang coba ayeuna mah payung diacungkeun ka luhur maung milu ngajurung gunung. Kituna ditutugkeun ka handap maung depa deui. Sirahna dangdak dengdek. Ieu mah lain maung anakna. Tangtu maung geus pikun ieu teh. Aya wae. Soalna pasipananana beda euy jeung ucing. Saru jeung ucing nu keur kumincir sugan ieu teh. Ceuk Mang Ibro deui kituna bener-bener teger ayeuna mah. Congo payung disurudukeun ka handap maung mundur saeutik. Kituna nepak kana suku katuhu digiwarkeun ka kenca gulitik maung ngagulitik ka kenca heuk nangkarak kituna ngaranggem payung. Tapi semu paureun nenjo seseukeut anu mencos. Kagok asong aing mah urang heureuyan wae maung teh
syukur-syukur lamun bisa lindek ye maung teh urang di talian wae ku tali kaneron surang tungtun we lah lumayan jualan ke kebon binatang. Cek Mang Ibro gilig ayeuna mah. Nya menang sajam leuwih Mang Ibro ngoconan maung asalna congo payung ditojokeun maung teu wani ngadeukeutan sumawana mah rontok. Oh Gusti Allah mah maha adil Gusti Allah mah moal pati-pati nagih lamun teu bebenangan oge ye pasti ye piduiteun mah geus nyampe ayeuna mah kumaha atuh mun teu kieu maung sakieu badagna pirakulah lamun teu payu sajuta mah. Cek Mang Ibro kituna muji ka anu maha murbeng alam. Tapi tukehan teu torojol Pak buru mireungeuh maung pahareup jeung jelema disangkana rek ngarekeb atuh teu anta parah deui maung teh dijegir ku bedil maung ngajurah roh kosod gaur hos maung teh bae muhun nya ditembak karunya aduh Mang Ibro. Ningali kitu mah Mang Ibro hareugeun reuwas meureun ku sora bedil katambah-tambah handeueul nya pimilikeun nu geus nyantong ladang ngajual maung cenah engke kari-kari maungna nu ngabedil timbul rasa ka keheul. Oh paburu teh maneh tegabdag cedos ya keun sia ku aing dilejokeun sia teh Kitu cek pamikir Mang Ibro hadita karunya barang paburu datang nyamperkeun teu anta parah Mang Ibro ngagantawang nyarekan. nah anjeun teh wani-wani ngabedil maung aing nyaho tate euy asuhan maung aing teh masuhan maung kuring tate euy tileletik ye teh ye maung sirkus mahal hargana sia mah gagabah nah anjeun teu nyaho ye yen maung mah ditangtayungan ku nagara deuleu teu meunang di bedil teu meunang di paehan sia teh nyanyahoanan teuing. Ngadenge omongan Mang Ibro nu sakitu norostos pamburu teu bisa nembal sakemek-kemek acan. Oh maneh mah dasar hayo sia rek kumaha ayeuna kuring kalengitan sato kamemet nah teu katenjok ku sia teh tadi kuring teh ye kerocon jeung manehna. Katenjo cek pamburu harita. Nah atuh lain awaskeun wae sia teh tong kudu dibekaskeun bedil. Hampura bae ki sila kuring mah taterang manawi teh sanes maung lindek. Sia mah perkara hampura mah gampang deuleu tapi urusanana kuring teh karurugian ye. Atuh nagara karugian sarua salah saijin sato pangeusi kakayaan alam geus sakieu langkana hayo we ku sia teh dipaehan karunya deuleu karunya. Sadaya-daya atuh rumasa salah. Pondok carita Mang Ibro balik kituna bareng jeung duaan jeung pamburu nu tadi nyanggupan rek menta ganti rugi. Yo kuring daek narima ganti rugi tapi anjeun kalawan syaratnya anjeun teh kudu eureun deuleu kabedilan sasatoan teh kudu eureun karunya. Nya Mang hampura wae nya kuring teh hampura moal deui pamburu nyaluyuan harita keneh bedil
jeung parabotan morona dijual ladang nama dibikeun ka Mang Ibro hitung-hitung cenah nebus harga maung tamat cenahnya mohon gitu maung sirkus Mang Ibro insyaallah enjing atana pipa geto tiasa dilajengkeun deui dina seri nuka tilunya mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.